Udi pertumpatan nabi urang sami-sami nyaksan gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pamagat luah rombongan lain lantung tambuh laku sanes luntak tanpa sejak purwa aya nu dimaksud sejanaikeun janji pasini manjangkeun simpai babaraan yaan sakotretna tina hate sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna nyerahkeun panganten pamagat sareng cacandakangan sim kuring saukur dharma tewasa panjang carita kanggo pangwalarkeun mangga nyanggakeun anu disepuhkeun ti calon panganten istri dibaris didugikeun ku kersana Bapak Ustad Hidayat SPD waktos sinareng kasempatan disanggakeun ka anjeunna. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun anu kapihatur anu disepuhkeun di ketua rombongan calon panganten pamagat miwah ibu-ibu sadayana di kalangan kaum ulamana kaum julamana uge pihak pemerintahan anu dihormat kusikur aturan ulang dina ieu waktos pihak di kedua belah pihak anu tos rawuh dina ieu waktos oge ngahaturkeun nuhun ka pangatur laku pembawa acara anu tos maparing kasempatan ka simkuring kanggo ngangem dina ieu waktos patali kebiasaan di Qatar Sunda upami aya masrahkeun tangtos anu nanti insyaallah musim kuring bade dibegikeun saha cekap-cekapna paluargi sadayana mangga urang samisam kawitan ngahsukeun kalbu ngikhlasan manah urang sadayana diwaoskeun kalimat-kalimat suci kalimat-kalimat Allah sareng Rasul. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqa bil haq wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa mizanihil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shallallahul adzim. Ibu-ibu sadayana masih aya keneh ibu upami dipanggil ibu-ibu ku abdi mangga sebatkeun aya punya ibu-ibu iya bapak-bapak iya panganten nayaga oh ujungnya rumput habuntennya alhamdulillah dina ieu kasempatan dina dinten anu caang urang sadayana tiasa lumangsung silaturahmina di antawis dua keluarga asmana sim kuring ngabantun asmana keluarga besar Bapak Rahmat sareng Ibu Tin anu kahiji ngawilujeng sumpingkeun ka sadayana antos mohonan janjina rehna dina dinten ieu ping 5 Oktober tahun 2025 atos curug ka ieu patempatan sakali deui ngahaturkeun nuhun kadua perkara semoga sampun nu kasuhun rehna dina mangrupikeun tadi getos sakedik digoresku
Bapak pengatur laku pembawa acara. Nada sihapunten ari maksan maageng mung tiasa nepatkeun wargi-wargi sadayana teh wong dina Tegalan anu sakieu buktosna anu seueur kujukut. Nada sihapunten kasuhun ari tadi nama hoyong di paling lebat kitu nya di Geraha Sang Sajabina anu lugina. Mugi nada sihapunten mugi tiasa jembar pangapunten ka keluarga besar Sohibul Maksad ka Bapak Rahmat sadayana. Anu salajengna engke boh pilih di antawisna saparantos rengse parantos akatika aya we painten aya tuang sepedak sekedi insyaallah parantos disayogikeun boh pilih kirang cocok dina mangrupikeun rasana cocok sareng ilat wargi-wargi sadayana beda sihapunten muka suhun panginten ari juru kopi di rumah sakmada rupi-rupi tentunya benten selera generasi hampun ke kasuhun. Ketua rombongan calon panganten pamudet masih calon kenehnya benten ngawayahna sebatkeun calon panganten pamudet. Asmana keluarga besar Bapak Rahmat. Nampi kana sagala rupi anu tadi tos didugikeun anu kahiji silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sanes mung ukur di Tegalan ieu, sanes mung ukur dina ieu waktos. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana tiasa parat dugi ka akhirat. Lajeng anu kadua silatul jasad, silatul arkani nepangkeun bentuknya dari nepangkeun di antawis kedua belah pihak ku perantawisan para putra putrina dina ieu kasampetan sim kuring oge bentuk nepangkeun bentuknya nyangakeun Neng Widya bentuknya nyangakeun Widya kanggo janten sepuhna benten ke maka kasih nya ka Dadan Hamdan nyangakeun insyaallah pengintennya buntinda masih disegel keneh insyaallah aya segel ge masih putih keneh insyaallah ge bade dibuktos teu mamangga we teu langkung mangke sadosa akad itu anu salajengna para wargi sadayana tadi diuningakeun ngalut ngengkeuy ngabanalut ngemat-ngemat nyetang pina rebo ku cacanakan anu dijingjing anu ditanggeuy Sang Sajabina. Mudah-mudahan ieu teh ngajantenkeun hiji bekal betulnya anu bade ngarumah tanggi. Mudah-mudahan ngarumah tanggina teh sakumaha anu geus diuningakeun pangarsa tadi. Mudah-mudahan sing runtut raut sauyunan saur basa Sundana saur basa agama mapunten sing sakinah mawadah anu pipinuhan ku cinta betulnya sangkanya insyaallah mudah-mudahan bekal anu tadi upami urang sadayana terutami panganten betulnya mudah-mudahan tiasa ngamanfaatkeun kanggo bekal fondasi dasar kahirupan anu bade lengkap. Asmana keluarga besar Ibu Tin sadayananya ngahaturkeun nuhun jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan sing dibalas ku Allah ka saya anu langkung seueur tibatan anu dilimpahkeun kana ieu acara. Anu salajengna dina ieu kasampetan sim kuring sareng ibu bapak tinnya di dieu alhamdulillah ku dongkapna atawa ku sumpingna wargi-wargi sadayana sok sanaos pangintennya urang sadayana nu namina jalmi mah kadang-kadang nuju di luhur, kadang-kadang nuju di handap. Kaayaan mah panginten terbiasa disumput-sumput. Mudah-mudahan wae panginten anu tadi dicanak teh boh mangrupikeun pangantena panginten di luhur sausak pramut di handap sahibas dampal ditampi ku pamanahan anu bersih estuning anu diantos-antos dina ieu waktos teh si AA pangintennya upami si AA Hamdan teu hadir teh pintunya duh kumaha teh pintunya Bapak Rahmat sareng Ibu Tin pintunya nangis pintunya ukituna ngaturkeun nuhun
Wagi-wagi sadayana anu sami rawuh dina ieu waktos. Alhamdulillah urang ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pinten dina ieu kasempatan sim kuring oge pinten hari biasa mah biasa ngeriwasnya ngomong, tapi dina waktos kesempatan sanes kieu mah memang rada cadel gitu, rada susah begituna. Tapi ka aya hoyong mah nyata sami pintennya si bapak tadi sesepuh teh maparin ilmu pintennya kanggo ngalgaan anu tadi. Si kuring mah pinten ari bojanten ibu nama sok mangkeun. Ibu entin ieu nya amang dina ieu kasempatan bade maparin wejangan ku kanu janten putra-putri neraskeun hanca pinten si bapak ustad tadi nya nyaeta kanggo nuju rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah teh urang kedah ngageruhan tilu kunci anu kahiji sanes kunci anu teu sangat nya kunci anu kahiji kanggo ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah teh nyaeta kudu campur gaul anu hade dina basa agama masuk disebutkeun wa asyara bil ma'ruf. Kunci anu kadua kedah silih kanyahokeun adat istiadat tabeat masing-masing. Kunci anu katilu kanggo ngabentuk rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah teh hidup turutami Neng Widya kedah yakin jeung si teh mangrupikeun pamimpin di rumah tangga. Pamimpin di rumah tangga di mana kamajengan di rumah tangga teh gumantung ka si teh mangrupikeun nakoda dina kapal. Lamun nakodana lancar lincah biasa kendalikeun sadaya situasi, insyaallah rumah tanggina perjalananana biasa menanggulangi angin badai serang sajabina, insyaallah rumah tanggina ngaguluyur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah maka cepeng anu tilu tadi mudah-mudahan ngajakeun bekal kanggo hidup ka rumah tangga. Anu terakhir berikutnya kami sekuring nampi informasi yang bapak petugas di kantor urusan agama teh saurna teh mangalajakeun cenah ruang heula sikuring teu maros heula ka ibu-ibu. Nah bade tuang heula atanapi bade dibanyangan ku sikuring ieu di antara atanapi ngangemna bade tuang heula pun ke santran tuang nya terus kekeroncongan dari lagi kesempatan oge pinten si kuring bade sami ngadeudeulna ke kedua belah pihak. Mudah-mudahan bentuknya anu kahiji sagala rupi anu dipasrahkeun tadi tiwit duwi ka akhir ti A duwi ka Z, mudah-mudahan si kuring asmana keluarga besar ibu sareng bapak din ataupun bapak rahmat ngahaturkeun jazakumullahu khairan katsiran. Anu salajengna urang sami ngadoa si kuring ge bari ngiring ngadoakeun ka ieu calon panganten, mudah-mudahan sing biasa bentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mangga urang sami-sami ngausulkeun qalbu urang sadayana ayelaskeun manah urang sadayana. Patoha puntennya ieu dari ngantosan ieu Bapak Lebek tentunya Bapak Naib. Atanapi Bapak Naib duh pilih atos aya dina wewengkon ieu Kampung Pasir Jati banget diantos. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Biridaka bini abi khairina ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwani kirami ajma'in. Syaurilahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratus sultanil awliya wa qudwatil asbi qutbur rabbani wa gausus samadani sayyidi Abdul Qadir Zailani qadasallahu sirrahu nurul syau'ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultanil awliya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah wa ila hadratis Siratul Kahfi wa ila hadratis Kusangkan wa ila hadratis Imam Abdul Muhyi Pamijahan ila hadratis Syekhatim Wahid Pemasalahan wa ila hadratis sultanil awliya ilahi ta'ala minal masriq wal maghrib wa karamatihi bisababihi bi barakatihi sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratus sultanil jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa azrail alaihi wassalatu wassalamu ala malaikatul muqarrabin wal karubin wa suhada'i wa salihin wal fuqahai wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syau'ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalori sadayana muhyi di antawisan dijatuhkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya fitu ya samad ya sanada man ilaihi sanada ya lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah, Allahumma astajib li bil jasadi wa ruhiha Hamdani bin Bapak Asep Mu'in wa Neng Widya Yulianti binti Bapak Rahmat. Idza dzaka sabihum nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabi wa rahmah wa yuzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anfa'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya syafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al muhimat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rupina pinten sakitu kita netang-netang ngantosan Bapak petugas di kantor urusan agama pada siapun teu kasuhun tangtosna majantenkeun kesel kasadayana kirang raos ka kupingna kirang raos ka dangunna
reda sihabun dan kasuhun. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.